dulur kaula teh keur disaemarakeun nyaeta Yai Setia Boma. Aya nu jadi jago saemarana teh adik keneh kaula rayina Setia Boma nyaeta Setiaki di Nagara Lesanpura. Ta eta teh keur disayakeun saembara Kakang Semar. Loh. Diayakeun Smackdown. Ulah teteh. Dunungan ka dieu itu. Alah. Kaget mang astagfirullah. Aduh, Gusti. Upami teu lepat ieu teh menak ti Mandura. Alhamdulillah Gusti. Semah kabeh hatur Aden, sareng saha ka dieu? Jeung Arjuna Mang Cepot. Alhamdulillah atuh kulan. Alah, naon? Sampo alah. Hah, sampo. Nah, da karek cep. Alah, ngerakeun. Dola. Naon? Duwegan ala. Duwegan nu di mana? Apan dina deukeut Hulu Wotan teh aya tangka kalapa. Aya kalapa. Heh? Oh, anu basa minggu tukang dituar, ta eta ala duweganana. Apa dituar eueuh? Cenah jadi deui atuh ayeuna kitu. Geus cepot geus. Aya ngabagian. Bisi leuwih goreng ka ituna geus. Aduh ampun. Aya ngabagian Sumedang Tabarung ka ujung jaya. Amuing. Semah katuran rawuh kulan. Nuhun Kakang Semah maling. Pangaulaan deuleu ujang. Allah. Ngahaturkeun Semah katuran rawuh kulan. Nuhun Kakang Semar. Amuing. Bade jengkar ka mana ieu teh anom-anom teh? Geuning ieu teh menak ti Mandura. Alhamdulillah wilujeng tepang kulan, wilujeng tepang agan semah kapihatur nuhun dawala. Sareng saha deui kaula duaan dawala sumuhun. Nunung sarirungan ketika terjadi mangsa rempuk dukung sauyunan asep dampak nyata kabudayan Sunda. Haren sirat tamanusa Pak Sidi Kumaha cenah cu? mandiri Harso mantri 3 rucu aya. Pengasati ulah ceri kula gering ku kanyeri geura ubaran ku sabar pada wiki Bogor. Allah. Geura upah langku sabar. Urang panganara tong puja Baji Bahro aya. Monggo nopo nyuwun ku ilmu apa kembang ning nia dirina sugih pangarti tara araja subaka sangaja pinanggi pasti asep dampak teh ande Allah. Sanajan pi nangis pasti
Ibantun dikakalerkeun Kakek bang banyak kang pilot teater Pakaji Agus Tioma api kakek bang Kakembang api kakembang tekening timbang balerkeun Pakaji Yoyo Panjalu tekenging timbang balerkeun Bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri Bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri ningali ingkang sampun prata ulah kaget Kakang Semar aduh ayana tingali jang naon Pak tutuwuhan hejo lemok ujang ngabageakeun ieu daek teu daek ieu teh jalmi teh lain jalmi samanea manusia teh sing Wisnu ieu budak angon teh ajang nu diarep-arep ku sararea ujang satria piningit sumping dugi kasadayana tutuwuhan curcor saing ngadadak amui geningan ieu manusia teh nyana kasuburan kamakmuran deuleu ujang Bapak mah waspada. Oh waspada nya jeung ieu ngadak-ngadak mun tiis dingin paripurna tiis seuli herang panon kasumpingan ieu menak ieu ye kawas nu gabagiakeun nya katangkalan dina cuaca ge meuni sarah serah ngaos teh mun teu nyambung ai carah mah di mana aya lauk anyar datang ka balong eta lauk carah jarah atuh tah mah ai jarah mah katana suci timbalan aya naon ieu teh menak kieu Kakang Semar kaula teh miyos ti nagara Mandura kengeng restu ti Kangjeng Rama wireh kaula teh gaduh dulur moal teu kauing tengah ku dulurna yah deungeun-deungeun dulur kaula teh keur disaemarakeun nya eta Yai Setiaboma aya nu jadi jago saemaranna teh adik keneh kaula rayina Setiaboma nyata Setiaki di nagara Lesanpura ta eta teh keur disayakeun saembara Kakang Semar diayakeun Smackdown ulah